curik mah bakti bulan Gusti ya Bapak lebih ya mohon artis aja namanya waduh cerita hatam ya iya wayana anak kaula kawinkeun ku si Bapak ngawakila eda anu hak nikahkeun mah salira ha waing nyumun mangga ha saya punjene Gusti pangawinkeun anak kaula cing nepi ka beres kayaknya bidin ngawinkeun bidin anu neng dupi anu bade ditikahkeun teh kaula Bapak ulu si neng ieu anu geulis ka wanti-wanti mana atuh calon pameget calon panganten pamegetna kareupot kareup isi alhamdulillah ayo kapayun empah Walte Ustad Ayub lebih enak anu mana iya pisalah kau pisalekeun kaula teh gigireun kaula anu eta kawin geus ya kawin hayang sabaraha juta be ai kitu sih ayeuna kawinkeun ayeuna cenah diserahkeun deui nya aja mau kumaha carogena we bagian kalian surat kawin jeung surat serah sekali bareng bisa jadi surat kawin jeung surat serah jadi dia hiji mangga neng kaula nun dupi kakasih teh saha kaula Wirginingsih Lin diserat Lin binti Kang Cengrama Prabu Kanda Kamurkan binti Prabu Kanda Kamurkan salaku raja negara ieu Giri Retna tapi lo dupi calon panganten pamegete abdi saha abdi Astra Jingga ngaran teh Astra Jingga bin Semar Semar Bintarung ayeuna bade naroskeun ka Neng dupi pala ditikahkeun anak ka ieu Astra Jingga teh nahan teu dijeger-jeger ku sepuh henteu diadu-adu maksud teh henteu kahoyong kaula istuning cilik putih celak herang kapal lain Neng nyalira laras sumuhun sen teu diadu-adu ku sepuh henteu dupi Astra Jingga palaina ka Neng Wirginingsih teh teu dijebet-jebet ku saha wae sugan kitu ditotog-totog teu ulan koyong abdi heeh teu aya unsur paksaan teu aya pada cinta sumuh-sumuhun bangga ai parantos kitu mah bade ngawakilkeun wae ya kami kan buru aing teh aya ngomong sok ajuk ka dieu geulis sok pindah ka hareup Astra Jingga sae mangga kapayunkeun pandangan Gusti Prabu tah kitu kumaha geus kieu atuh sih sakedap mangga bade dituntun ku abdi teh nepi bade jalira sok tuntun kayak itu kaula salaku raja kula salaku raja negara Giri Retna Prabu dupi kakasih teh saha aing piraku sia teh apa ka raja sorangan kana kamurka sumuhun kaula Prabu Kanda Kamurka salaku ramana putri ya saurkeun kaula salaku raja Kanda Kamurka bapana putri Dewi Wirginingsih ayeuna dinten ieu bade ngalihkeun minlahkeun pun anak tina alam lalagasan kana alam rimitan
pokoknya mereka kawin nah iya raja teh bedegong nyaeta Wirginingsih ka Astajinga bin Semar Popot tarima abdi nikah kadewe Wirginingsih putrina Prabu Kanda Kamurka Raja Negara Giriratna Syah mas kawin goblok kalayan mas kawin dateng ka bantuna naon badenge celok di dia tuh coba cacan teu sah Mas kawin diajuk itu. tapi kalau gagal kira kawin yuk atuh poho deui aing na meureunnya teh sepok nyai neng kaulah nun bade nyuhunkeun mas kawin sabaraha sing gede ji mental negara mental mas peci kembali sing teh jabatan aya bahan batal ya kawinnya dek Maklum akang mah kesebel teu kawin jadi poho deui Kang. kaulah teh pas kawin nama anu jodoh moal tiasa pegat deui ka nyaah ka deudeuh ka cinta ka welas ka asih ka kaula eta mas kawinna ieu wah cilaka Wah bahaya. mangga ini mah urang sakeun ya lamun teuing yeuh da lapar sana nu ngantosan mah tuh Oh tang tol. Mulai serah terima heula gitu. bisi yang membisi mas kawin teh ku perangkat alat silat alat sholat mun ayo poh deuna aya lu bae pohoan ceuy haula ngawinkeun Wirginingsih ka Astajinga bin Semar kalayan mas kawin kanyaah kadeudeuh ka cinta kaula kanyaahna ieu si cepot kana kaula pot ngomong tarima abdi nikah ka Dewi Wirginingsih putra tegas Prabu Kanda Kamurka kalayan mas kawin kanyaah kadeudeuh ka ulas ka asih anu moal pegat deui sah mana Sah. Naon? dengan tanya Isya Sah. aduh mangga geura munjungan ka tuang rama nyai munjungan parantos sereng sewe cinak nama lah iya geneng ke paneuring ngajejek nog mah nya kusuma ageung dina upacara adat mah lamun si sepot mah lain ngajejek nog ngajejek waduk nya teu naon Atau jejak mitohan. ya putra dinanggoning rumah tangga teh doana macing runtut raut wah ya sok cepot munjungan geus teu kudu wah abdi parantos kawin ye empek didoakeun cepot Runtut raut. cing mangihan rumah tangga anu sakinah mawadah warahmah goblok isna kuaslin ka putra we wah doana didoakeun ku anu aduh bagja teuing kaula nu taku kituna atuh sok ayeuna mah sadayana urang sami ngadoa branyai bebek Beber layar. ya bebek maksud teh beber layar tarik jangkar Tarik tama. iya tong rusuh teuing atuh be tak kitu beber layar tarik jangkar parahu maju ke tengah lautan hidup bakal ngambah dina sagara rumah tangga muga-muga dina sajeuning rumah tangga teh ulah ropoh ulah ripuh anggur sing repeh rapi runtut raut sauyunan sagegeus sapihanean muncai jadi saleuwi mundara jadi ayeuna cenah diserahkeun deui tah ayeuna cenah diserahkeun deui mangga ina muda abdi mah teu tada ku masyarakat na eta mah sok pot